Wah, mulai kita Oi, mah siun, bisa oi, sia jari-jarian. jari-jarian. Kumaha wa kadang hajakeun ieu kumaha lamun aya ieu jari-jariana. Kalau mah kurang apa carana cicing geura maneh mah. Kagak mah beureud kieu. Urang karek apal. Eta masuk aya di dieu teh. Cara mengkata si beruang jangan cokor romeheun. Komo leuwih ampuh mah eta si cokor teh diolesan heula ku ti kotok. Hahaha. Anu, mana eueuh ge sia masieun kana jari-jariana eta mah mitos ieu teh. Percaya kitu kanu bangun segala aya wae maneh mah. Berarti orang bener sesuai perjanjian mereka yang dipahala heula sakedeung. Da lain kitu wa topina. Lain kitu makena salahan maneh mah. Bener wa, kumaha kitu cara makena? Poho deui. Didedekeun kelin. Si kanu gelo aing. Budak teh cirigi pahala heula yuk. Anjir anak kondok. Aduh. Tolongan. Cek aing ge tosok balaga geura. Aduh, rek balik wah. Pura wa supaya ka dieu ngarep isi teh digegelan wae sia teh. Tusuk cirigi geura sok asup ka dieu bisi cilaka maneh deui. Ah, eta percaya aing rek lompat, rek modal di imah teu geunang beuteung ieu. Ah, lupa. Ulah wa, ulah. Lah lompat wa bisa disangkakeun maling, pasti diudag deui. Aduh, orang kumaha atuh ieu teh. Wah, gambar buleud karat aman. Geus nggambar buleud terus molor di dinya. Tah cokot wa. Ya. Wah, siapa karang agama jorang sia teh nya atuh mah mampan. Kawengan deuk kalior. Awas ya,